Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ari ngadongeng anu judulna Si Kabayan Ngalatutut. Cek ninina kabayan ulah hees beurang teuing. Pisan gawe sia mangala ngalatutut atuh da arinya tuma kudu jeung lauk. Cek si kabayan ka mana ngalana? Cek ninina kaditu ka sawah renca nu loba masok di sawah meunang ngagaru geura leos si kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru di dinya katempong tututna loba. Lantaran caina herang jadi katempong kabeh tututna pati golek. Tapi barang ditegas-tegas ku si kabayan katempong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan jiga jero teh ku kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna ambun-ambun ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana eta tutut teh. Lamun nepi teu meunang aing era teuing ka nini, tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek dileugeutan be ku aing. Geus kitu masih leos si kabayan ngalalegeut. Barang geus meunang dibeulitkeun kana nyere, dijujurkeun ku awi panjang sabab pikirna dek ti kajauhan bae moal deukeut-deukeut sieun ti kacebur. Ukur hiji dua bae kitu oge lain beunang ku leugeut, beunang soteh lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapakna katapelan ku leugeut tuluy nyokap. Jadi beunang lamun kitu mah luput moal kabeunangan pisan sabab ari di jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun nempel komo deui tutut mah da aya leugeutna di imah ku ninina di daguan geus ngalasar salam sereh jeung koneng keur ngasakeun tutut lantaran amblek bae tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngaleugeutan tutut. Cek ninina, "Na, kabayan ngalatutut dileugeutan?" Cek si kabayan, "Kumaha deui da sieun ti kacebur. Deuleuh sakitu jerona nepi ka tempong langit." Ninina keheuleun si kabayan disurungkeun brus ancrup ka sawah. Cek si kabayan, "Heueuh da deet."